Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi alumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al muslimu ari jalma Islam man eta jalma salima anu salamet saha al muslimuna pirang-pirang jalma Islam min lisanihi tina lisana eman wa yadihi sareng leungeunna itu si eman. Wal mukminu ari jalma mukmin man eta jalma aminahu anu ngarasa aman ieu si eman. Aminahu anu ngarasa salamet ku ieu eman saan nasu jalma-jalma ala dimaihim kana darahna ieu enas wa amwalihim sareng pirang-pirang hartana nas. Wal muhajiru ari jalma anu hijrah man eta jalma hajaro anu ngajauhan ieu eman ma kana perkara naha anu ngalarang sa Allah Gusti Allah anhu tina itu emma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Al muslimuna ari pirang-pirang jalma muslim ikhwatun eta pirang-pirang dulur lapad la teu aya kaleuwihanana li ahadin pikeun hiji jalma ala ahadin ka hiji jalma deui illa bitaqwa angin kalawan takwa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Habib bin Haras katampi ti Imam Habib bin Haras. Al ma'rufu ari kaalusan babun eta hiji lawang min abwabil jannati nu tetep tina pirang-pirang lawang surga. Bahwa sareng ari ma'ruf yadfa'u eta nolak ieu ma'ruf masori as-su'i kana pirang-pirang jalan goreng. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Al muslimu ari jalma Islam akhul muslimi eta dulurna jalma Islam layat limuhu teu meunang ngadolim ieu muslim ka muslim deui wala yuslimuhu sareng teu meunang ngantep ieu muslim ka muslim deui. Paman sareng saha jalma kana anu bukti fi hajati akhihi eta tetep dina pangabutuh dulurna eman kana mangka bukti insyaallah Gusti Allah fi hajatihi eta tetep dina pangabutuhna eman. Paman sareng saha jalma farroja anu ngabungahkeun ieu eman an muslimin ti jalma muslim kurbatan kana hiji kasusah farroja mangka ngabungahkeun insyaallah Gusti Allah anhu ka itu eman kurbatan kana kasusah min kurabi yo tina pirang-pirang kasusah min kurabi yaumil qiyamati tina pirang-pirang kasusahna poe kiamah. Paman sareng saha jalma sataro anu nutupan ieu Allah musliman ka muslim waman sareng saha jalma sataro anu nutupan ieu eman musliman kana kasusah muslim satarohu mangka nutupan ka ieu eman insyaallah Gusti Allah yaumul qiyamati dina poe kiamah. Muttafaqun alaih ari ieu hadis muttafaqun alaih. Al ma'u ari cai tahurun eta suci illa intaghayyara angin lamun barobah naon rihuhu ambeuna ieu maun au ta'muhu atawa rasana maun au launuhu atawa rupana maun binajasatin kalawan najis tahdusu anu anyar-anyar datang ieu najasah fiha dina itu maun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Al Baihaqi Imam Baihaqi. Harfun nuni ari ieu eta huruf nun nadoro maparin cahaya sallallahu Gusti Allah imro'an ka hiji jalma sami'a anu ngadangu ieu imro'a minna ti kami syai'an kana hiji perkara pabalagohu tuluy nganepikeun ieu imro'un kana syai' kama saperti perkara sami'ahu anu ngadangu ieu si mar'u kana syai' paruba muballigin maka loba jalma anu nganepikeun au eta leuwih ngarti min samiin tinimang jalma anu ngadenge. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Nadzara ningali sarojul hiji lalaki ila akhihi kadulurna ieu si rajul ala syauqin karena meka sono khairun eta leuwih alus min i'tikafihi tinimang i'tikafna ieu si rajul sanatan dina sataun pi masjidi di jero masjid kami hada anu ieu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Ibni Amrin katampi ti Ibnu Amr. Nikma eta paang alus-alusna naon al atiyatu barang bere kalimatu hakin ari ngomong bener tas mauha anu ngadenge anjeun kana kalimah sumatahmiluha tuluy mawa anjeun kana kalimah ila akhin kadulur anjeun ila akhin kadulur laka kaboga anjeun muslimin anu muslim
fatu'allimuha tuluy ngajarkeun anjeun kana kalimah iyahu ka ieu ahun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Nikma eta paang alus-alusna naon silahul mukmini sanjatana jalma mukmin. As-sabru ari sabar wa du'a sareng ngadua. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ad-Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Nikmatani ari dua nikmat magbubun anu nipu. Magbubun eta anu nipu pihi madina itu nikmat naon kasirun lolobana minan nasi ti jalma anu tetep ti jalma-jalma. Asihatu kahiji nikmat cager wal faragu sareng kadua nikmat kosong atawa istirahat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wallahu a'lamu bissawab.